ini produk kia aing. Ogah dia mencen lagi lah. Ayo. Pisang mana ya? Yok. Lantas di mana? Ayo kakak lagi hol, capek Yo. Pamicen ke ngarun tas aja. Tak usah, aduh sama ayah kakak lagi datang sih kita mencen sampah. Deng atuh. Pijen ku sorangan ah. Bisa iya. Kalau mau mencen sampah nih kakak yang kakak lagi datang. Moal Jo. Mual. Hah? Kakak lagi datang aduh salah aing tapi Bener. lempang jawab. Benar. Bener mual. Moal hanjakal Jo. Meni hanjakal pira mencen runtan sok we usia tuh pijen kalau tuh duruk sekalian di itu sampah anak aing. Kakak lagi datang ah. Bener Jo, serius. Ya Allah, tuh pira mencen sampah meni surah serius. Serius aing capek juga pijen sorangan. Besok gitu. Bener. Tuh akuarium aing tinggal lewat Jo. Sebuk akuarium mendingan. Ayo nama. Aduh. Bruh. Bener Jo moal mencen runta. Pijen wae ke sorangan. Hah? Bener. Heeh, kata ku aing. Iya kala. Hah? Pijen dulu ya. Heeh. Biasa we kena ada runta. Banyak. Heeh. Bener iya iya pijen. Bener. Heeh. Duruk lah ya. Ah, duruk ke duruk. Duruknya. Heeh. Kalau duit mah riweuh sia teh ajo. Ayo. Aman. Itu tekan kuat nih. Aya duitan aja. Lumayan aja. Ay 100.000 anjing. Asa dina aing mah. Biar aku aing salah duluan euy. Bener, kuat kali korehan sih cungur. Jo, kernaon? Apaan aing keur micen sampah? Nali sana tuh Jo. Kela tungguan sekedeng dege. Kela euy, kela, tungguan heula. Jo, nasi eta kok korehanangan iya Jo. Anjing ngagawean aing geus curiga boga pirasat tadi geunan anjing. Padahal wanita we tadi ka aing sia teh kehead. Minta bikin sampah gitu, bikin sampah gitu. Lain make mancing-mancing make duit. Di duit pisan tuh dah sia mah. Kitu-kitu wae cungur bre. Kang, akhirnya kegiatan kemana yuk? Mau kegiatan pisan? Bos, pokoknya mah ke pasar bener gon. Jangan itu. Naon ya? Kemana dirinya? Naon ya? Manuk, kehel, ayo, nama. Butuh kumaha? Butuh, orang butuh. Uas, macam-macam. Balik. Eta manuk. Manuk nu Bapak Abi. Bebeja ke bapak. Anakku ajak lah. Jakangnya anak buah aing eta mah kade. Aduh, eta manuk Bapak Abi, Pak. Ke Sion, jong bejakeun ka bapak sia. Ke Sion. Ya tuh, Pak. Oish. Mohon atuh. Bisa. Sate dilalati, manuk teh aing. Pak, Kapan manuk mah besar? aduh, aing mah. Aing aku naon lu pas? Teh kusana ya. Aing sama anyar, Pak. Jalma anyar saha? Tiluan nyebutna teh japrak, cenah japrak satu. Di mana? Di ditu tuh. Teh manuk ka mana? Heuh, pan di penta. Nah di pentaku masih manuk Aing dikeun. butuh, cenah bari ngerah. Di mana aja mana? Di ditu tuh. Iya pi aing. Ya, di mana? Aing tiluan, Pak. Tuh, itu. Manuk kan lumayan. Iya, ada potong. Iya naon ieu maksudna? Iya. Weh. Nyokot manuk budak urang. Kuma saya. Wilayah saya ini, Kang. Lawan, Akang saha? Awan, nyebleknya. Saya di Japra nih. Tahu enggak Japra nih? Jangan sih. Baik saya. Sahabat goblok. Sahabat kau goblok. Bunga. Pak, nama bedog. Ulah-ulah di kade. Tuh manuknya cakot tuh manuknya tuh. Penanggung. Cing jero eta Isa. Oke lah atuh. Cing leuleusna aing sia lain ti isuk. Inti isuk ti isuk, Pak. Kudangna beurang. Atuh dedel ka aing babel. Yo, sianya. Aduh. Sugan edan sia teh. Kumaha, Pak? Banget sia kitu. Loh, kumaha. Teka ciri euy. Nya. Sugan teu beunang.
Aing gawe teh. Kamu teh kiraan pisan atuh. Aing nya surumut. Kebal teh. Sing jero teh. Sing jero. Sae, oi. Duh, ajon sia eta kunaon? Kunaon teh aku aing ka tanti luhur ti dinya ke sia lah. Sing neuleug. Gara pae sasia teh bisa gawe teh. Aing kudu mandi ieu mah. Deuleuh pan aya ngajak. Kumaha? Kamu eta kitu euy. Muir. Dok, Sama nanti atuh enak. tinggal balik ya, geus beres tak? Balik. Langsung balik. Balik lah kamari yang cak. Aing ki heula segernya. Leujig buru lah lila. Kadang-kadang tungguan. Nah, lelaki mah tuh tinggalkeun we kitu teh. Aing geus capek yeuh. Alih-alih tinggal ka kokores mah kompol teh. Duit aing leungit jo. Duit dengit. Sabaraha? 20.000. Sugan aing teh ngompol, apa bisa murah atuh. Aing capek yeuh. Tuh kira tuh pan nyaa 20.000 jo. Wah, berasa 20.000 atuh. Ya balik lah tinggal keun jangan mau 20.000. Ya gitu. Heeh. Kapang gimana? Banyak aja. Ah, moal ka pagi bala di dieu mah. Ya balik ya. Ya gitu tuh. Heeh. 20.000. Heeh. Ka aing ngobrol nya jeung heula. Ini hareup tungguan heula aing ngobrol. Maha. Ya gitu. 20.000. Aing kudu gede kuali kan. Aing tuh. Ini masih. Mau pulang di rumah sekehet. Nanya bener gitu, salary murah. Wah ini kok sekehet deh gitu. Jok. Kenaon? Siap aya duit aja. Hah? Duit aya na kantong. Ya baliklah. Jeung aing teh kapesak euy pada diporokan eueuh aya na kantong jo. Ulah. Balik ya. Si haram goblok. Coba kompol mau jengkol merengamuk jengkol. Begawean aing.